teka beli usahana keur sepi bukan masalah muncul lah. Nah di urang solusinya ya beli-beli ya. Ieu teh khasiatna teh keur kana usaha, ningkatkeun kana usaha terus kana naon teh kana pabeasan ka awewe pokona asihan-asihan teh aya di dieu pokona mah ieu mah dijamin lah moal gak tinggal sakitu badag kieu nya aya mah anu dijual di dukun-dukun kan leutik cuma segede kieu ieu mah padagor sama barakali lipat pokona memang dijamin lah bisi aya nu usahana keur goreng ya bisi aya nu keur goreng tah ieu solusina barangna aya di urang di Mang Cukur alamat di Desa Sukamekar Kampung Palasari lah pokona mah tukang cukur ya bisi aya nu butuh dijapri ke bisi aya nu usahana keur goreng ya bisa kana usaha naon wae rek dagang rek usaha naon wae lah ieu bisa deh pokona mah ieu mah moal gagal lah dijamin pokona mah dijamin ya ieu kurang rek dijual ya alasanna kunaon kurang rek dijual karena urang teh geus teu kabeuleuh beas teh mentak rek dijual urang teh geus rek saminggu teh hese jang meuli beas jadi urang teh dijual rek dijual yang meuli beas cenah mah kitu loh jadi alasan kunaon teh make dijual